اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, muparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in atsba tabi'ina, al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus ka Kiai Haji Basrudin oge ka kiai-kiai nu sanesna, aya sababaraha tokoh, aya Bah Haji Didi oge nu sanes-sanesna, bil khusus pisan deui ka keluarga duka keluarga almarhum Abah Haji Sukari, patali sareng simkuring ialah aya patali besan. Jadi besan pun alo, bil khusus pisan deui katamu urang anu pangkolot-kolotna anu geus teu kuateun hirup. Geus teu betaheun cicing di dunia, geus hayang nyusul ka Abah Haji Sukari. Ieu nu aya di gigireun simkuring anu make jas. Para qori alhamdulillah anu tadi parantos ngadengungkeun ayat suci Al-Qur'anul Karim nu sami ku simkuring dimulyakeun. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu hampir bae simkuring moal hadir ieu. Hampir lantaran malam Rebo jangjina mah diundur ke malam Kemis aja puyeng
mantas naik bus puyeng sebab di jero busna ieu ngahiji jeung nu kieu jadi ngobrol teu konsentrasi titah maca sholawat di jero mobil endahan dararongeng bae mending dongengna dongeng nu bener mah teu meunang manggih nu baheno ditunjuk. Ya Allah ya Rabbi asal aya nu nyingkap seuri cecek kula bagus kolot kitu matunya lah tapi ternyata horeng makin kolot makin ngegedean tah himah narakana sekali deui ieu mah berkat inayah ti Gusti Allah alhamdulillah simkuring khususna umumna urang sadayana kempel di dieu dina raraga dorong doa ngabesuk ka dulur urang keluarga urang anu geus aya di alam barzakh anu urang ge pasti moal birek deui moal kembang boa deui urang ge sarua bakal nyusul sakumaha nu diucapkeun ku junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun aranjeun kabeh wahai ahli kubur geus tari heula miheulaan kami wa nahnu ceuk kaji pendi kami ge bakal nuturkeun wa nahnu alaikum tabaun bakal nuturkeun wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahiqun bakal nyusul moal kebal deui urang aminan amin mudah-mudahan nyusul Abah Haji Sukari 40 poe geus aya di alam barzakh memeh nama nyana babarengan jeung urang barang daharna sarua jeung urang sangu daging nginumna sarua kitu keneh bubuahanana sarua tapi barang geus maot mah horenganan kadaharanna lain kadaharanana hayang dibere ayat-ayat suci Al-Qur'an doa-doa sholawat beda horeng kadaharanana atuh kuari bae urang kiriman Haji Pendi ulah dibere nanaon nya nama urang hadiahan bae ila ruhi Haji Pendi Al-Fatihah urang Al-Fatihah orang teu beukieun nya nama rohna ge teu beukieun nya nama berarti jasad jeung rohna beukina ngan ka daging doang sangu jeruk ternyata horenganan Allah nyiptakeun manusia teh beda-beda aya anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jadi Rasul Allah nabi pasti aya anu diciptakeun teh sakadar jadi nabi we teh diangkat jadi Rasul Allah aya nu diangkat teh jadi wali Allah aya nu diangkat ku Gusti Allah teh jadi pangkat sholihin
aya nu diangkat ku Gusti Allah diciptakeun teh sekedar mukmin, aya deui nu diangkat ku Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah jadi munafik, geus kaditu nu jadi kafir murtad. Jelas lamun manusia dilahirkeun ka alam dunia diciptakeun ku Gusti Allah jadi rasul Allah, pasti nabi, tempatna geus jelas moal aya hiji-hiji acan nu dikanarakakeun pasti ka surga. Eueuh hiji rasul, eueuh hiji nabi nu diasupkeun ka neraka. Mantak di Bandung aya nu hayang jadi nabi, Nabi Asep. Ku hayang-hayangna ka surga embung ka neraka, urut tukang beca eta. Urut tukang beca, ku resep-resepna nyana nabi mah ka surga lah aing ngaku jadi nabi bae lah. Deres sama orang Bandung, henteu urang pangodokan. Mun urang pangodokan kan jore, masa nabi ngodok. Atawa aya urang aya nabi lahir di Rancabango aing mah teu hayang. Jore ngaran lembur Rancabango jore kan. Atuh jore coba Cilongok Bay. Siapa hasud? Atuh jore Rancabango, Masya Allah. Lah lembur iya masalah. Nu penting jelema-jelemana nu bararagus. Diciptakan ku Gusti Allah jadi syuhada. Cara para sahabat di zaman Kangjeng Nabi jelas syuhada mah ahli surga. Diciptakan ku Gusti Allah jadi aulia-aulia Allah. Jutaan, puluh juta, ratusan juta nu diciptakan ku Gusti Allah jadi wali-wali Allah. Nu geus tenar di urang, bahkan selalu ku urang dikenang, dihadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir, Abu Hasan Asyadzili, geus puguh madzhabul arba'ah Imam Syafi'i. Eta anu suku urang dihadiahan Sirri Sikti Ma'rufil Qurhi Junaidil Baghdadi. Ya Allah, eta lain sambaragan jelema. Belah dieuna di urang aulia itis'ah, wali-wali sanga. Di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin, aya di dia nu ngaran Hasanuddin, aya tukang naon. Ngaranna mah bagus Hasanuddin, Masya Allah. Tapi horengan wali yang monggen lah. Sakitu bae pokona mah. Tah aya deui di urang putrana Syekh Maulana Yusuf. Beuh, Masya Allah. Aya di dia Yusuf? Ayalah. Kok urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf mah nya kasep nya nabi surga. Aya Yusuf dia? Ya Allah ya Rabb. Jelas para aulia Allah aya nu diciptakeun ku Gusti Allah teh jadi sholihin, anu bisa hablum minallah hablum minan nas, jeung manusia para aya codeka istimewa pikaresepeun lantaran mun nyana nangga jeung tatangga silih ajeuna, silih asah silih asih, silih tanya silih bere, silih doakeun. Pan ari di lembur pondok mah jeung tatangga ge teu wauh. Teu wauh. Kampung pondok teh kampung si eta. Teu wauh jeung tatangga. Bahkan lamun eta tatangga tabrakan HDG. Pan eta senep kana jantung. Solihin mah Masya Allah jeung tatangga jeung babaturan indah. Boga babaturan sarua pada ngawarung, warungna maju alhamdulillah. Gusti keun bae abdi mah teu maju ge asal babaturan abdi bae. Eta ku bahasa ngeunaheun pibuktireunana Masya Allah. Aya nu tani sawah babaturan urang mah baragus, di daerah sawah nu urang mah kuwereng alhamdulillah. Gusti kajen nu abdi mah kuwereng ge asal babaturan bae bararagus. Tah lamun kos kitu kan ngeunaheun.
Ieu mah lain kitu pan Gusti. Kok nu abdi kurang itu henteu. Awas bawakeun bensin ku aing sia. Ta eta hararese jas. Hablum minan nas narapi. Geus puguh hablum minallahna sholihin. Sorga sarua kedeh. Mantap urang aing ngadoa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Zalikal fadlu minallah na eta dianta ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudnibin wa ya mukila asaratil asirin wa ya mujibas sualil abidin irham ya Allah hadaka min dal khatil azim wal muslimina kullahum ajmain Allahumma ja'alna ma'al akhyaril marzukin alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Hayang biasa orang di akhirat dibarengkeun jeung para rasul Allah, jeung para nabi Allah, jeung para siddiqin, jeung para sholihin. Di akhirat bakal dikelompok-kelompok dibere bendera saurang-saurang, urang milih di bendera nu eta tadi. Berangkat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Haji Pendi moal ka aja moal lantaran kuarina ge benderana Golkar PDI geus aing mah ti kuari pepegatan jeung si aing gua teu hayang aing. Aduh rusak hiji jeung nu kos kararitu mah. Iya, ieu benderana geus teu kudu make bendera kitu, ieu benderana Al-Qur'anul Karim, mulai bendera-bendera ku satewa palalaur. Aya nu wasiat sagala abah mamon paeh bendera PDI kuburkeun ka jero. Goblok teh urang pondok tolong. Bendera Golkar asupkeun ka jero emang ayat kursi. Wah, budak ayat kursi gitu beunang dia supkeun ka jero paling ditulis di boehna. Make ciduh-ciduh ge ulah ciduh Haji Pendik. Atuh ciduh ahli Allah tuliskeun ka di Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la di boehna. Beunang omat tapi beusi ka urang dia maot. Coba Haji Pendik gerokeun keuna nulis bah. Tu malaikat ge kieu bae ieu tulisan saha? Ya Karim ya Allah. Teh ieu mah keur carita urang lamun teh mah ditanya Aisyah awak asup ka kelompok nu mana? Ya Rasul mah geus moal eueuh nabi kitu keneh jang geus ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang. Para syuhada ceritana baheula mah istimewa. Terus para aulia-aulia Allah ai maneh kelompok mana ya awak engke di akhirat bakal na asupna ka kelompok mana nu tadi makan geus jelas tamah boga nilai tersendiri di akhirat jelas geus moal bireut deui ketika urang di kelompok nu eta ayana di kelompok kredit. Ayo sia kelompok kredit. Motor can anggeus datang ka ieu mobil kitu keneh ieu mah motor jeung mobil datang ka dibawa deui ku bank da kuari can nyokot deui ieu kelompok eta ya Allah ya Rabb sia dek kade urang ieu kukumpulan di dieu teh lain diondang ku keluarga lain diondang ku kula, lain diondang ku kori, lain diondang ku tokoh dia, diondang ku Haji Sukari. Cik almarhum Haji Sukari wahai orang kampung Rancabango. Ye, Abah Haji geus paeh. Maot besi sopan teuing urang dieu mah paeh bae. Beda kan ai maot maka jelema ai paeh maka kebo. Ya orang dia anggap kebola. Atuh bahasa ge kan beda. Di Bandung hayang, di dia kotok.
di Bandung mah tai kotok, di dieu mah tai hayam. Tibalik. Di Bandung mah kan ieu teh piceun tai kotok. Ngarada ge ka kotok ulah sopan. Di urang mah di urang piceun teh tai hayam. Haji Peni ge gugul sok kadenya tai hayam piceun. Tanya ku urang mah aja dahar jeung kotok. Ih, dahar jeung kotok, taina hayam blon teh coba. Saya tidak ngerti datang ke pae asalnya mah mal ngerti guys sih ya Allah tah cek Abah Haji masyarakat keluarga ya Abah Haji geus aya di jero kubur geus teu bisa barang dahar deui beramal ge geus teu bisa sesuai jeung nu diucapkeun ku Kangjeng percis cek Abah Haji idza mata ibnu adam in qata amaluhu pegat amal paeh jelema pegat beramal deuk kumaha beramalna tuh jaga subuh nyawaan boro-boro salat puasa mandi ge di pandian mun aya nu mandi sorangan urang dieu paeh haju mandi sorangan deuk kumaha coba begitu deui pandian ulah waka kayak kula mandi sorangan atuh urang dia bisa ngajengkang kabehan tapi ayah jelema nu mandi sorangan saha tuh Gunung Santri soleh Gunung Santri nuku urang sok dizarahan nyana mah maot di luhur gunung terus nyiapkeun boeh sorangan ngagali kuburan sorangan mandi sorangan Masya Allah wali teh mah jelas nama wali mah geus macem-macem geus wali mah zahirna hungkul nu maot teh batinna menti dari sia kuari geus pae aja kaleuna lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ketika muriangna nu luar biasa kritis geringna bahasa kritis teh urang dieu mah naon parah urang dieu teh nyaon kritis kan atuh kula mah sok aya bahasa-bahasa kitu sok inget digondongin Gus Dur teh aya urang Madura kiai kabeneran ngundang Gus Dur jeung pondok anyar alhamdulillah Gus sekarang pondok saya udah rapi waduh di atasnya juga udah pasang internet ceknya teh maksudnya internet beren udah pasang internet ceknya bagus guys sekali deh diundang deh eta teh nya masang internet bener masang internet ngomongnya salah deh alhamdulillah sekarang internet udah dipasang ceknya cek Gus Dur tibalik balulus yang macamnya tadi internet jadi internet kuari internet jadi internet atuh iya jadi tuan ngomong teh kos itu mana ceknya handphone head nama headphone teh nyahoon bahasa Inggris kan kudu nama hand namanya headphone nya nama waduh teh mah headlier kadinya saya jeung jelema bodoh mah tapi kula resep ngahiji jeung nu bodoh teh resep asa pinter aing ya Tuan Syekh Abdul Qadir muriang parah pemajikanana anakna insuna kabeh daratan Tuan saya geus kieu napas geus kaluhur ka handap napas geus kaluhur ka handap careuri kabeh pemajikanana anak jeung insuna udang Tuan Syekh wahai pemajikan wahai anak wahai incu ulah ceurik ceknya Abah ulah diceungceurikeun muriang nu ieu mah moal waka maot Abah mah muriang ieu mah melila keneh Abah ka maot cek anakna kok bisa lila keneh emang Abah apal-apal tuh di Lauhil Mahfuz aya keneh anak Abah hiji deui can kaluar ditonggong Abah engke bakal dingaranan Abdul Razak oh eta meureun seclok teh nya lain teu merojak mana tuh apalin wali mah
bahwa manehanan encan waka maut apaleun Masya Allah Karim. Namun kemari kula di Jogja dongeng aya seseorang nu ngaran Muhtadi, jelemana biasa bae tani jelemana kadang-kadang atuh ngaran-ngaran marhaba biasa terjadi nomor hiji make anak tilok make jas cara sia tilok biasa bae paling samplit teu hebat lah secara pandangan kasat mata teu hebat. Begitu tatanggana aya nu maot daratang jelema ngalayat kabeh kadinya termasuknya na begitu nyana ningali seuri nyana mun ceuk bahasa Sunda mah can maot nyana mah atuh cak keluarga can maot kumaha aja geus teueuh nyawaan sakali deui encan can maot sarkelan ku jelema dipencetan dampal sukuna bahkan mun di Rancabang mah sok digegel ya geus eueuh geus maot kabeh menyatakan kiai-kiai jeung kasepuhan-kasepuhan maot cek nyana acan geus we di jam 10 jelema ngalayan rame jam 12 mulai siap di pandian ba'da zuhur di pandian bungkus menjelang asar sholatin langsung bawa ke makam begitu diasupkan ke kubur nyana huda kula di mana cenah ieu nu nguburna modal nu kararieu atuh ngajengkang di dinya hampir nu maot hirup deui nyana paeh hampir udah Masya Allah biasa udah atuh kaget kan kabeh jelema-loba atuh nguburkeun ngaranna ge ayeuna ada kaimah ge rada rarasaan anu saja nih si budak hirup bener apa henteu sih ya datang ge ku aing kudu dibawa pakaian boeh cak nya langsung datang kaimah ganti baju ditanya ieu kumaha lalakonna cik manehanana kula ngahiji di hiji perkumpulan haju tidinya langsung perasaan iya naon gara-gara dek hujan begitu dek hujan kula ngiuhan barak ngiuhan terjadilah ngiuhan ceknya eta sempit tempatna orang bae dina mata kasar mah maot nah geus teh kacaritakeun ta kos kitu mah ieu bako nyahueun tamu tadi teh nyahueun bahwa ieu can maot istimewa berarti jelema istimewa kan berarti nyahueun can maot nah aya jelema anu nyahueun ka bangsa ruhani urang lamun nyaritakeun Habib Lutfi ayeuna kamari Jumat kamari kan kliwonan syahriahan jamaah di Tasik nu sok ka Cilongok aya nu berangkat kan ka ditu minta izin ka kula abdi cenah bade ngiring ngaos ka Habib Lutfi mangga ka Pekalongan 2 mobil lah nyana begitu 2 mobil sampai di lewat Cipali aya nu nelpon salah satu keluarga mendadak maot akhirnya eureun 2 mobil nu hiji musyawarah berangkat ke Pekalongan mobil nu hiji deui balik ka Tasik geus sakitu berangkat bae datang ka Pekalongan langsung subuh isuk-isuk kapanggih lah jeung Habib Lutfi cek Habib Lutfi emang siapa yang meninggal sih kok nyahueun encan aya nu ngomong saurang-urang acan siapa yang meninggal di Tasik tadi kan 2 mobil atuh langsung bebeja trek eta bisa nyahueun apan di dieu mah awewe salakina kawin deui ge weru lah iya ge mengkonon lakine wis rabi maning tertanda ruhani urang jauh deres tah mah salaki teu kajauhan ku pamajikan main serong salaki teh nyaho lain di Rancabang mah geus biasa tah mah mah di luar nah iya bisa terjauh gitu ruhani ya Allah ya Rabb lamun kula zaman ngaji ke Abu Ya Cidahu malam Salasa
peti ngosok maca Yasin ieu keur carita ieu mah keur carita kahebatan Abuya lain kula sok maca Yasin ke tabarok ke waqiah lah sabisa-bisa bae ja Quran teu talar nu katalar bae nya aya juz amma mah beureun baheula mah talar ku ari mah lam yakunil poho tuh kan coba 5 juta ya lam yakunil aya sia mogok bayar sia kaing buku-buku lagi sok ditangtangan tetalar boro-boro lam yakunilnya nama izazul tetalar cencengan hampura kieu geus kolot mah kieu lain geus kolot ti baheula teh dibaca Yasin baca tabarok waqiah nu katalar we nu katalar geus ngaji lah di Abuya begitu ngaji di Abuya nyurahnya nak Masya Allah eta surahanana daripada orang ngalamun ngaji jauh di mobil baning maca Quran ca Yasin tabarok waqiah eta teh surat Kahfi wah hayu bae cenah du talar mah Quran dibaca ji sia mah ka aing mah abah Abuya nyahoeun tah aya jelema nu nyahoeun ka ruhani sakumaha tadi geus puguh Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi ketika beres perang aya sahabat anu milu jeung Kangjeng Nabi ngaberesan ontak Kangjeng Nabi beresan kendaraan Kangjeng Nabi istirahat setelah istirahat aya anu mana maot jana wah kabeh sahabat nu sejen seuri syahadah cik sahabat nu sejen mati syahid cek nyana bunga amat ku Kangjeng Nabi ditingali lah henteu cek Kangjeng Nabi teu syahadah ih Tuhan ieu kan syahadah lantaran seperti tadi ka panah henteu cek Kangjeng Nabi ngaliri ka luhur henteu langsung ditaros ya Rasulullah di mana letak henteu syahadahna cek Kangjeng Nabi aya 2 selimut nu kunyana ieu gonimah disumputkeun moal dibikeun moal dikumpulkeun jadi ieu pamalingan 2 selimut barang ditingali bener ya 2 selimut lamun 2 selimut bae ngahalangan kana kasyahadahan atuh kok masih ieu sabaraha puluh karung dipaling kunyana ya Allah ya Rabbi tah ieu ya Masya Allah karim aya sahabat ahlu sufah maut begitu maut dibuka sarungna di dia aya sadinar di dia cak Kangjeng Nabi kai ye seuneu neraka sadinar bae jadi seuneu neraka lantarannya na bebeja nama fakir bebeja nama miskin tapi ternyata aya harta nu disumputkeun lain disungut lain di hati teu jadi ahli sorga itu kaum model asa nunjukna lah segitu bae pokona mah surga yang jadi ahli sorga hese ya Allah tah ya aya jelema anu geus puguh Kangjeng Rasul mah Kangjeng Nabi mah geus hese jaritakeun apal saya ti zamanun berarti kan ditempokeun ku Gusti Allah hijab teh dibuka saya ti zamanun ala ummati bakal datang hiji masa terhadap umat kaula di antarana yuhibbunal hayat wa yubunal maut resep jasa kahirup embung jasa kapaeh kayak di akhir zaman mah resep jasa hirup embung paeh sehingga ku resep-resepna hirup embung paeh embung berjuang nungaran nyekel senjata tidak perang ngalawan musuh Allah ngaluhurkeun agama Allah embung sebab besi paeh ketika nyaritakeun tentang agama embung nyaritakeun nu bener besi ditewak besi paeh engke di akhir zaman mah kiai ustad santri geus puguh pamarentah embung paeh ge paeh teh embung lantaran ieu kangeunahan hirup di alam dunia teh resep kana dunia embung kana paeh Kangjeng Nabi nyaritakeun sayati zamanun ala ummati yuhibbunal hayat wa yubgunal maut boro-boro kita perang kita berjuang boro-boro kita masantren hungkul ge ulah aya sakola masantren hungkul embung besi teh hirup embung santri cereknyana teh lain jelema santri mah setengah jelema ulah modok engke kumaha ka dituna hese dagang hese jadi pejabat hese dan lain-lain sebagainya
resep-resep na hirup datangkan nu bener dipakai ka embung. Mantap lamun aya urang lanca bango mondok disengseureikeun ku urang dia. Deuk naon sia mondok? Ih, teu budak teu boga wawasan. Padahal mah santri mah wawasanana leuwih ti pejabat, leuwih ti mahasiswa, leuwih ti sagala. Atuh pasti mahasiswa mah paling nyaritakeun wawasan dunia, kumaha politik, kumaha ekonomi. Santri mah kumaha ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Geus lain urusan dunia deui santri mah. Tuh kumaha caritana engke di jero kubur. Masyaallah karim. Kumaha caritana dan kumaha caritana engke setelah maut eta lain wawasan. Teh. Jadi lamun Kanjeng Rasul mah geus jelas, para syuhada geus jelas, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar lamun urang nyaritakeun kaistimewaana tentang ruhani, apa haleun? Atuh lamun Sayyidina Utsman kadatangan tamu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayyidina Utsman senyum, aya keneh nu zinah, cenah cek manehana saat ieu. Nu zinah, Zinah naon ya Tuhan? Zinah mata. Eta tamu teh tadi di jalan tas neuleuan awewe. Aya awewe dideuleu, aya awewe dideuleu kan zinah mata ngaranna. Kaambeun ku Sayyidina Utsman lah. Kaambeun lamun ieu ngazaman jeung Sayyidina Utsman geus kieu bae ngaranna. Teu kuat cakeun aya si jelema apa lain sih cenah. Jeung monyet teh bauan ieu cenah ieu. Bau jelema maksiat kan bau. Teh. Ya, lamun para aulia Allah urang nyaritakeun Tuhan Abdul Qadir geus jauheun sakumaha tadi muhtadi seorang manusia biasa-biasa apaleun ternyata horeganan diurus ruhani sedengkeun awak urang nu diciptakeun ku Gusti Allah jadi jelema sote aya ruhan ketika ruhna kaluar awak urang geus lain ruh deui lain awak lain jelema deui mayit disebutna bangke disebutna roh urangna berhadapan jeung Sang Maha Pencipta awak urangna dibawa ke kuburan henteu saha dibawa ke kuburan cenah ieu mah presiden bawa ke kuburan cenah ieu mah menteri bawa ke kuburan kubur anakna ge anakna nitah di kubur bae cenah ieu mah jenderal kubur cenah ieu mah kapten kubur cenah ieu mah kiai kubur bae cenah ieu mah haji pae dibalangkeun dikubur baik nu teh dikubur kabeh nu kuari siap dan jenderal nu kuari siap dan kolonel nu kuari siap dan lantaran letnan hae nyana anak buahna nu nincakannya ayeuna di abuya di kiai di mama maut muridna nu nincakan kuburanana hae ngan teu can cahaya atuh paeh ge ari anu sok ibadah mah lantaran paeh teh didamba-damba paeh teh sebab deuk istirahat di jero kubur ngeunaheun paeh teh teu salat teu puasa teu zakat geus teu ngaji deui hirup di jero kubur menikmati hasil ibadah ngeunaheun tuh nyaho nya alhamdulillah daek isukan paeh mah ngaji cenah alhamdulillah geus diheula batunya penipu ya coba orenganan aya paranti nah awak urang lamun sehat ngeunah dahar asli rarasaanana asli lamun sehat ketika urang dibere jeruk amis asli berarti sehat ketika orang dibere semur amis ngeunah sehat lantaran dibere orang anggur amis sehat normal lah ngeunah ketika dibere gering ulah gering parah sari awan bae bere jeruk mulai guys aduh bere sambel dia ngabunuh aing tuh ieu bae nyeri huntu ieu geus nyeri huntu geus sabulan teh cager-cager masa sih air nyeri huntu sabulan jadi lo kayak di mana ge paling 2-3 selesai iya mas sabulan encan cager-cager iya teh berarti SMS ti malaikat Israel nu sebenarnya mah geus SMS tah awak urang ketika sehat ngadahar naon bae ngeunah
terjata horeng ruh ge ketika sehat baca Quran betah, maca zikir betah, puasa sholawat betah, babacaan betah, lamun ruhanina sehat. Sakumaha jasad lamun teu sehat teu geunah barang dahar jeung nginum kitu kene ruh urang dibere maca Quran karaksa ayat doang haju heuai bae. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal aziz. Shadaqallahul azim. Barang dari TV mah aja sajam 2 jam kuat. Berarti ruhna gering ya ruhna teu daekeun barang dahar. Masyaallah sholawat 4444. Oh memeh berangkat 444 atuh masih kene seuri 44 masih kene. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al wa tutahhirna min wa tarfa'una jami'il khairat. Akarang sabalik doang geus galentuk. Atuh ieu mah lamun dibere 100 paeh jeung makosna. Ruhani lah berarti gering, ruhani na gering, masya Allah kari. Lamun waliullah teu eureun-eureun maca sholawat zikir, teu eureun-eureun zikir jeung maca sholawat teh lantaran lazat ngeunaheun nikmat, masya Allah. Urang nyaritakeun nikmat urang mah kana kadaharan. Para aulia Allah, para sholihin nikmat mun maca Quran. Ngeunaheun lain cara tadi maca Quranna aong-aongan lain, tengah peuting jam 3. Nu tadi ge masalah jang syiar narik-narik supaya orang bisa sekali-sekali sok geura. Bae urang dieu jang ngeunaheun teh soraan ri. Urang mana sing geus kawin teh encan haju nanyakeun kitu bae kan. Atuh sanajan geus kawin aya karak hiji mah masalah. Nah ikut carita jam 3 buka Quran baca sorangan. Tuh, eureun sampai jam 4 terus ke masjid. Seger awak seger, roh seger. Masya Allah. Cuman cerita doang kan urang mah kos gitu. Paksakeun coba kepeting coba yang ngajajal. 3 hudang langsung maca Quran. Quran emang aya hurupan eueuh sih. Geus langsung kieu ngagebleng. Ngagebleng Quran ganti. Lain Quran ganti mata tojos. Ruhani gering. Masya Allah. Dementak lamun di torikoh mah ya perkumpulan para murid khusus temenang ka iluan kuno sejen. Aya nu nanya, "Kiai kok bisa teu ilu atuh ilu bae kami?" Ulah. Kok bisa ulah sih kitu amat ulah. Lantaran nanya deui moal kuat. Nu matak diulah teh moal kuat ya zikir lagi kan sampai 10.000. Tadi zikir 100 bae kadeuleun geus goyang. Illallah nu digigir kula bae illallah. Kula geus boga rarasaan ieu budak kudu dibodem ya. Illallah. Karang 100 geus illallah asal 200 geus soraan. Atiga calangap doang geus 200 lah. Oh. 300 diimpus. Nu bantak ulah ge sok aya jelema hayang milu ulah di perkumpulan khusus teu meunang milu lain diulah nanaon boal kuat sebabna ruhanina gering keneh. Nah, ibu lamun teh mah ieu awak gering ka dokter, ruhani gering teu pernah ka dokter.
wayana nu teu kuat maca Quran embung maca Quran, teu kuat zikir embung zikir, teu kuat maca salat embung maca salat, berarti ruhna gering. Bawa ka husada insani suka bawa. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Ranca Bango. Siapa nama? Saya Sarwiti. Sakit apa Sarwiti? Ini saya kalau baca Quran kagak mau aja dok. Hah? Iya baca Quran kagak mau, ngantuk aja, terus zikir juga sama. Ini saya mau berobat. Ini mah harus ke Grogol sakian aja. Lain jurusan sakian. Ya Allah ya Rabb. Nah iyalah ruhani masya Allah. Mantak kisah Kikil Balkhi. Syakikil Balkhi nyarita dina Naswaihul Ibad. Talabna khomsan fawajadnaha fi khomsin. Kaulan neangan 5 perkara, ternyata kapanggih di 5 perkara. Talabna tarkadzunub, kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana, ternyata fawajadna kaula duha. Kula manggihan di salat duha, ternyata lamun urang sering salat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe, sepoe, 2 poe terus bae. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sageus salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dibere ngeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balkhi. Ngeunaheun sacara ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani masya Allah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos kararatina mah geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub, embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua, talabna dia al-kubur, kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna, ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail, salat tengah peuting, tahajud. Begitu sholat tahajud, Allah aku loba-loba jang orang Raja Bango 2 rakaat bae, 4 besi gering, 2 bae 2 daripada ke gering dibawa ke mantri kunani saya mabok tahajud 2 bae. Sholli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Allah syaratna sareh heula, syaratna sareh heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai, witir 11 rakaat. Witir geus cenah kiai, ibadah mah biasa, salat hajat. Salat hajat ge geus cenah kiai, salat tasbih ngomong doang geus ya. Keur dongeng doang, keur dongeng. Geus di mana? Nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah, mun can sare salat mun geus sare tahajud. Sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah, ketika diasupkan ke jero kubur, masya Allah, cak batur, iya kubur teh poek ternyata caang. Nanya, Ki Basurudin nanya ke malaikat kok iya cang amat? Oh iya tahajud, masya Allah. Begitu Haji Pedi Paeh kan poek. Nyana nanya ke malaikat cena caang iraha maneh tahajud, kula sok tahajud cena ieu penting teh ya, wal penting tahajud. Tahajud teh karena Allah apa karena karung? Kajahoan kan aya kerna-kernaan lillahi ta'ala. Masya Allah, lamun urang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt, lamun 4 rakaat tadi 5 watt, kuari 10 watt, lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt. Masya Allah,
lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt. Waduh. Caang di jero kubur teh. Kapanggih ku kisah kikil bakli fawajadna fi sholatil lail. Caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud ai subuh qoboan. Usolli fardhu subuh qoboan. Ayo tuh beres padi. Ayo jelema nu kos kieu nya. Lah ieu Syakikil balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb. Talabna su'ala munkari wa nakir. Kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir. Tingali ku kaula pagawean. Ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kapanggih kukula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb. Lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh beurang satamatan peuting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin. Allahu akbar. Rakaat awal ti alif lam mim datang ka surat kahfi. Rakaat kedua ti surat kahfi datang ka qul a'udzu birabbin nas. Masyaallah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata. Eta si kubangun ngukurna nya. Heuh kumaha macana. Urang lamun keur sajuz setengah jam bae nu lambat setengah jam. Berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji? Cepet atuh diajak kan angel. Setengah sajuz teh ya 5 naon gitu ngaranna setengah jam. Wari 30 juz cepet sabaraha jameun? 15 tahun. Nu bener sih. Hitung coba. Bener. Kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui. Alamna nu beda. Horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat. Di alam luar syariat mah eueuh ieu. Eueuh beurang, eueuh peuting, eueuh jam. Ngancelok ka alam eta seperti kos gitu. Aya kene ku ari ge nu seperti gitu teh aya kene. Oh kiamat lamun nu kos gitu. Anu kos kubacana kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah. Mantak jangan mah gilir ge teh kudu naik mobil. Atuh jangan mah nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya. Nah, nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot. Blon tah jelema nu kos kitu nya. Tah ieu. Oreganan maca Quran, maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran. Eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa. Allah geus teh hese. Jawab ahli Quran. Jelema talar Quran. Setelah talar Quran, ustad. Geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo. Quran teu dibaca jadi calo tanah. Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan, akhirna Quran poho. Boleh bejakeun. Begitu poho, ada bebeja ka kula kiai. Aduh, cenah kula ieu talar Quran. Aju. Kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu. Quran poho cek cenah ieu. Ku kula rada dicarekan, talar deui. Awas ya lamun sampaikan ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa kula. Hafizul Quran cilaka ya lamun datang ka paeh henteu kembali deui. Teu kudu dicaritakeun hadisna.
waktu langsung nyana balik kayak mana alar di Quran. Oh dimulaian deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang berenang setahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak. Nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali masya Allah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan belah dieu eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa tah ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sararea nuanieun kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa masya Allah seungit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salianti nyai naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atuh pan ieu mah nya ngeriditkeun nya ngeridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokokna teu bisa kuku bae teh mah jero teu tanggung jawab geus pokokna seperti eta ya Allah ya Rabb lamun guru kula di Garut geus hese caritakeunana seungit teh jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan kula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener aya nu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawabkeun salam bisa nyaho kitu untuk lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal pae siai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu kudu caritakeun jakuarina ge geus ka ambe can maot geus ka ambe atuh kumaha mantak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki ya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula orangnya lain paeh jelemana paeh etana lah pokoknya mah geus dicak pamajikan geus mangfaatna aja tah nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon nu bisa kuari bisana cenah kulhu Quran keneh geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka deuk kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tenden make batu hiji qul huwallahu 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta tah ieu nomor kahiji guys nomor kadua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kadua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum wasodaqoh kapanggih di puasa jeung sodaqoh ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan
Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nusuk puasa tuh aing 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok tak itu lain puasa do kos gitu puasa karena Allah aya santri 7 poe 7 penting puasa bae be bukan lagi cabai rawit be pohara jasa siek puasa naon sih hebat amat puasa masan sarwiti aing goblok ceuk sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atuh lain puasa kos kitu lain ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat Masya Allah tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae tapi begitu diputarkeun Izqala Yusuf be Masya Allah mana Kang Pendi emang enak ya aduh abdi rindu jajan teh mana Kang Pendi mana jajan jangan keluar pede teh horenganan make bata jeger bae sia ngaganggu aing bae ya Allah ya Rabbi. Nah iya ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim kabeh urang bakal ngajembat justru ngajembat teh orang ayeuna urang kuari keur aya dina jembatan Shiratal Mustaqim kuari ngajembatna anu kuari sering sedekah nu kuari sering puasa eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim nah Masya Allah aya anu sakilat kos kilat datang ke surga aya anu kos manuk plek langsung datang aya anu kos kuda sak datang ke surga aya anu lumpat plek aya anu lempang aya anu ngesot tapi tetep bae datang aya anu kakarake salengka dua lengkah gejebur iya jalan ke kejebur bagus tadi awal aduh keadaan ada kumaha tuh sodako Masya Allah can nyorang kula ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat di saya hiji penny jajan orang malah mah zakat batur dicokotan aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid Masya Allah mawat tiis di jero kuburna kan ditanya begitu ditanya maca Quran osok ieu tiis naon ieu tiis teh maneh baheula ngajariakeun kipas di masjid Masya Allah hanjakal teu AC ceknya teh aduh ya kieu mah ieu kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna Masya Allah alhamdulillah cek tiis kan sedekah ieu dak jelema ya Allah ya Rabb Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari ya tah bere tah aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim na babari datang Haji Pendi Haji kula ti kamari can dahar saha ye tu lain dahar sia teu kuat coba lain dibere di ada ini kadang aing dinasehatan ku aing ye aing jelema hirup mah ya sing hades ya datang ke situ dahar berarti kan kudu usaha jelema kan keur lapar dibere nasehat lapar mah bere sangu lain nasehat nyana geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing Masya Allah jelema butuh dahar bere dahar nasehatna jelema butuh ilmu bere ilmu nasehatna jelema hayang kawin bewe awewe nasehatna nah ieu aya jahe kemudian hayang kawin bere lalaki eta ngaranna nasehat siap siap atuh saha nu hayang awewe kemudian nyana pamajikan geus ngusir tah ieu nasehat teh lain ceramah nu asli mah kumaha kebutuhan Masya Allah karim nah ieu uburis sirat kapanggih ku kisah kikil barqi ternyata dua hiji puasa
nomor kedua sedekah sebab eta adalah sarana pamereti Allah jang nyalametkeun urang ketika urang jadi jelema sugi kiai mah meureun zikir penting teh kiai mah maca Quran santri mah meureunanan sholawatan aing mah sakieu ayana lah aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana nu butuh, ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo kemang Haji Panderi tuh panjang mah teh atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kakurang maji aya kurang masa 10 meter kan coba nu sejen heula sejen hendak beres leuwih duitna leuwih ieu mah Haji kadegeun duitna basah tokoh masyarakat kos gitu. Nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon batur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus da ieu si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat katilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa orang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya urang ka malaikat teh titisan ieu kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa aya tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi gunahin jasa sedekah ke lancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon-pengan sadeupa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas pahar engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amalna masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we ceuk sia ngayakeun rokok di akhirat pabrikna geus areueuh emang aya naon tenang batur kapanasan ku iman teh cak sapanas dan teh tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tayu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolain kiai-kiai ge resep dasa kana dunia waharat nah ieu terakhir supaya direnungkeun ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan jeung ditolakna tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngaleungit-ngaleungitkeun resepna nu hese ge masyaallah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ye ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala nu sababaraha urang ulah nu dititipan ulah ieu ka dieu ge geus embung aya anu matang 10 jadi 60 ku embung
nu 100 jadi 115, 7 jadi 15, ku embung sebenarnya mah. Ieu mun bisa mah embung. Ngan kula inget ka Abah Haji Sukari keur hirupna jeung sajabana ieu mah dorong doa bae. Barang datang ka dieu ieu mah lain matang puluh ieu mah kos muludan. Berarti keluarga nu teu nyahoeun ieu. Kunaon muludan ieu kan matang puluh mah tuh urang we ngariung tek terus berkat we sabakul kan beres. Tuh, hari geus ieu mah deuk kumaha kaberkatanan ieu jalobaan. Ngan meureunganan jelema di dieu ge meureun hayang ngaji tah sakumaha tadi tah nya bukakeun mata hate urang. Saenggeus tah bukakeun pelakeun geura ka cinta urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belah dieuna pelakeun ahli-ahli Allah di jero hate. Sebab etalah anu ngajadikeun cukang lantaran kasalametan urang. Petunjuk anu tadi lain sambarangan. Awak urang supaya sehat, gering saetik bawa ka mantri ka dokter, ruhani urang ge sehatkeun. Ketika ruhani urang gering, maka kudu didatangkeun ka ahli ruhani supaya urang resep salat. Lamun para aulia Allah salat teu eureun-eureun, para solihin salat teu eureun-eureun, maca Quran ngunyem bae di mana bae, komo nu talar Quran, belah dieuna nu zikir maca sholawat, ruhanina meureunanan sehat. Ketika awak urang ruhani urang teu sehat, tanyakeun ka diri urang, beuh meureun loba jasa panyakitan roh urang teh. Ketika taluar ti awak urang, khuruj ani ruh maut ngaranna. Roh urang anu tadina bersih kuari dangkal lantaran loba karesep jeung nuturkeun hawa nafsu, berhadapan jeung Gusti Allah na bakal teu ditarima ku Gusti Allah. Iyalah anu bahan jadi renungan. Geus ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi presiden, ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi menteri, ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi gubernur, ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi bupati, ulah ngarenungkeun kumaha dan kumaha urusan batur. Renungkeun diri urang ketika urang maot bisa tah henteu ngajawab pertanyaan munkar nakir. Ketika urang maot sempit apa lega sih kuburan urang. Ketika urang maot nu datang malaikat amal kasep apa goreng sih engke berhadapan jeung urang. Ketika urang maot di jero kubur nu aya nu dibikeun ka urang naimul qabri apa azabul qabri. Seperti etalah renungan analah geus bae ka batur mah batur bae anu neuk jadi inohong. Ja urang geus sababaraha kali ganti presiden urang mah kieu-kieu bae. Ketika batur jadi presiden sugan urang ranca bango haju di Sararumbang jante. Ente ketika batur jadi presiden sugan atuh ieu sawah ngabagusan ngagorengan kumaha urang keneh bae. Maning kembali di nyana urang mah urang salametkeun diri urang ulah terkontaminasi ku urusan-urusan koskara itu. Yuk urang babarengan menuju ilahi, lempengkeun hate urang, tauhid urang ka Gusti Allah, belajar resep ibadah ka Gusti Allah. Sebab loba jasa carita adu di mautan ku Gusti Allah ngadadak. Komo lamun urang nyaritakeun palu, lain ngadadak deh berjamaah ribuan teh mah. Ribuan jelema per detik ieu masih keneh disangsikeun. Jelema di jero na paeh apa encan. Sebab jeritan-jeritan kuari makin kadenge. Jeritan-jeritan nu kuari katimbun tade makin kadenge jeritan-jeritan. Dahsyatna luar biasa. Maka dipertanyakeun ieu maot apa encan sih di jero jelema teh. Dipertanyakeun kuari teh terus dahsyat ieu jeritan-jerit nu geus kaluar orok, nu geus kaluar ibu-ibu. Seorang ustad geus kaluar kuari. Nyaritakeun di jero teh can pararae. Sedengkeun kuari teh geus dijadikeun monumen, moal digali. Keputusan pemerintah setempat teh kumaha coba. Jelema di jero uyak-uyakan keneh. Siksa Allah. Nah, ieu mah keur carita. Urang mau nyaritakeun kunaon jeung kunaon jeung kunaon, geus nyaraho kabeh. Geus ulah nyaritakeun eta, mendingan renungkeun diri urang mun aing isuk paeh amal aing nu mana nu bakal ditarima ku Gusti Allah. Sakitu bae. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yuk urang doakeun Abah Haji Sukari mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana,
diterima amal ibadahna, dilegakeun jeung dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Dulur urang, bapak urang, emak urang, kumna ahli-ahli di dieu khususna umumna nu haladir di dieu, bapak urang, dulur urang nu geus marot, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dicaangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang nu can maot mudah-mudahan husnul khotimah. Mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakitu bae pihatur tisib kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah nyiptakeun manusia jang sebagai tongkat nuntun makhluk nomor kahiji Rasul dengan diberi mukjizat. Nyada mah geus teu hese capek, langsung ilmuna diberi ku Allah tanpa aya belajar seluruh Rasul anu sakola tikadenge Rasul sakola SD, SMP, SMA, kuliah tuh lagi diberi mujizat, bisa mengetahui tentang ilmu zahir, ilmu batin, bisa pindah perasaan dengan sendirinya. Rasul berbeda-beda kisah-kisah para rasul, tujuan hiji nauhidkeun ka Allah. Paling pohara ialah ulul azmi, berat amat. Kemudian nomor kedua, Nabi teu diangkat jadi Rasul, jadi Nabi doang, dakwah terus nyana sekemampuannya, diberi ilmu kos Rasul, cuman nyana teu dititah tabligh secara keseluruhan. Tanda penana para aulia Allah, tibaheula setiap Rasul, setiap Nabi selalu aya para wali-wali Allah. Urang maca di zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, para aulia Allah anu nulungan ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah, zaman Kangjeng Nabi urang terutama para khulafaur rasyidin, para aulia-aulia Allah. Terus zaman tabi'in muncul para ulama-ulama, tumbang satu tumbuh 1000. Masya Allah, ulama-ulama di zaman Kangjeng. Ulama ummati kal anbiya'i, ka anbiya'i Bani Israil. Ulama Kangjeng Nabi mah sami sareng Nabi di zaman Bani Israil. Masya Allah, aigok teh jeung ulama Golkar, wah lain. Terus urang ngadenge meruncul bagaikan toge, muncul di setiap negara.
jelas-jelas anu ngaku Tuan Syabul Qadir Imam Bahauddin An-Naqsabandi, Imam Syekh Maghribi, kemudian Abu Hasan Asyadili, wah, Sri Siti Maruf Kulhi, Abu Bakar Shibli Yazid Al-Bustami, wah, maruncu. Kemudian Baba Syamasi, Amir Kulal, wali-wali Allah anu bisa halali ber itu ragam cara si eta masih beragam itu ragam deh betot baik kena ragam maning digejeburkan dah tamang hiber ke gejeburkan dah ya sampai kerat terus ulama jadi ulamanya jadi wali, ulama jadi wali. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambalinya ulamanya wali. Imam Hanafi kurang beringkat dulu ngadege kawalianana ngana dagang pakaian. Imam Hanafi ngutus anak buah sing hade cek Imam Hanafi ieu aya cacat bejakeun nya Imam Hanafi mohon berangkatlah anak buahnya dagang seminggu lapor ya Tuan hasil dagang yang seberapa menang sekian hari anu ayat doa anu jore mana duitnya aduh ceknya nak campur Tuan hampura sebab barita dirut jadi anu jore ge kaasup oh cek mana berarti sia dagang teu beres duitna kabeh disodakohkeun. Coba ayo coba si eta ayo si eta mah buku juara jadi aku bagus enggak sama jadi sana bakalna oh ya Allah dari menghadapi kewalian lain malah gak ada Masya Allah eta salah sahiji kewalian Imam Syafi'i ditembongkan ke Allah ketika nyana di Baghdad berangkat ke tanah haram mawa bekal cek Imam Syafi'i nyana begitu pas dek asup ke tanah haram Mekah langsung yang tenda diundang kabeh manusia dek enak ya cek Imam Syafi'i kula dek asup ke tanah Mekah tanah anu dimuliakeun ku Gusti Allah anu isin kula lamun asup ke tanah Mekah di kantong kula aya kene buhitan sebab ieu tanah mulia Allah ningali kana kemuliaan haram jeung jelas Allah ngahinakeun kana dunia isin kula asup ke tanah haram di kantong kula aya kene duniaan dibabagikeun geus beres kabeh karak asup ke tanah haram coba si eta mah lain mikeun malah nyokotan beres nyokot pakai halal mah maling babaturan ieu lah cek jana fauli mari bau dah itu haram kewalian Imam Syafi'i ini salah sahijina lo boken kewalian Imam Malik ketika Imam Malik tenar di Madinah kemudian datanglah gubernur saya tata raja berarti Imam Malik dek disumbang lantaran ketenaran murid-murid naga loba maka Imam Malik dek dijieunkeun imah dek dibere kuda nu pang bagusna jang dakwah kemana bae cek Imam Malik kula daripada ngadaha duit pemerintah mendingan kula ngajual kenteng imah kula kajen teuing kula mah kabocoran ge kenteng imah kula dijual jang dahar daripada kula ngadahar duit ti pamarentah hampura ya ke RT iya keur cerita ilmu kawaliana emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi Masya Allah Imam Hambali mah namun manahanan dek sare nurutan Kangjeng Nabi
Cik Imam Hambali diundang tetangga kula moal kasare lamun di imah kula aya kene dahareun roti dahareun kene kopi dan lain sebagainya kula nyaho aya umur nyaho datang ka isukan nya nama kos Haji Pendi dibabagikeun heul gitu Haji Pendi ya gitu ngan kenya nama minta duit bayaran teh lain ngabagikeun dagang oh iya ditakeun ibu heula poe Rasidin teh urang ulah tenar dina ilmu mah gampang tah eta tanu hese tah ih masyaallah ku ari mah lain kiai di kiai jaga gampang aja aya sertifikat kiai 2 hari eta tanu wis kitu na terus berlaku sampai akhir zaman. Ulah disangka tuan gitu ngaran Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja kemudian menikmati dunia henteu. Ulah disangka Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja Sultan Banten kemudian nyana menikmati henteu. Puluhan hektar ditinggalna apakah manehanana ieu aya di jero hatana kurang kumaha sugihna Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam ulul azmi itu lain lalagaan dunia mah dunia wae urang mah nya susah nya hayang nya henteu aya di beres anu teu diangkat jadi wali aya menikmati deres ieu mah nya susah nya hayang nya eueuh nya teu jadi wali pamustungan teh baca aduh Gusti Allah terus sampai kaya sampai Syekh Abdul Karim meminta bisa hibar ke Mekah ke Banten mengguna anti dunia. Syekh Nawawi meminta masyhur kira-kira sadunia anti dunia. Syekh Asnawi meminta kurang di Zarahan mengguna anti dunia. Syekh Asnawi anu bisa mindahkeun tangkal gede di Sumatera jang masjidnya anak masjidnya anak teh terus hayang make kayu di dia jana ka Sumatera aya hiji tangkal kayu anu geus 100 tahun anu kitu kunyana dibeli di ditu eta teh masyarakat teh geus bunga gaji moal bisa cenah eta mah ku Asnawi kapan make ieu doang tah kelengan bismillahirrahmanirrahim set gubrak sarua aja usaha aja ku Asnawi dibawa ke dia ke Banten kayak gimana ke Banten ngerenovasi masjid Banten renovasi masjid Banten aja tadi dibawa ke dinya gue mah wah kabeh nu bisa wah cek ada wadi bisa bawa kapal parahu mudayakeun ku gede-gedena kayu coba Sanawawi di papasan terus di papasan baralik kabeh jelema nya nama penting ka dinya ya omongan doang kayu ridho teu maneh dek dijadikeun masjid Banten masjid wali Allah engke maneh di akhirat bakal milu engke yuk deh eta ngomong kayu siap ayo guys ya lempang sorangan ditepak doang ku si Asnawi trek lempang ka Merak je udah kan ngadenge kitu na resep tak ka wali tah resep tapi lamun ngadenge teu dahar-daharna 40 penting ngagibeg urang ngagibeg urang Masya Allah bisa datang ke Mekah ke Merak ditongkon pun ku kabehan iyalah bahwa kayu can dibejakeun kumaha acara geus bararingung bae bawa yang masih Banten keneh nu bisa keneh nu bisa geus datang ka Merak gede-gedena kayu wah Asnawi seri we satu taringgalkeun cek Asnawi kulantaran ditongton ku kabehan Asnawi teh datang datang kadinya masih kena nonton datang kadinya masih ngintip nyaho nya bawa ngintip ke neangan sepi na geus saminggu 2 minggu geus eueuh tah anu ngintip menonton kakak ku Asnawi diomongan deui Banten oke Masya Allah bisa ngomong Inggris nya oke ya Allah Haji Pendi mah tuh lamun ditonton itu bara lamun nonton terjadi nya nama wah lamun ditonton kadek aing ayo dulu buat jelema tidak begitu di kadek getihan hampura
jadi jagoan naon teh sikos kitu. Ieu urang cerita ilmu kewalian Masya Allah urang mah meuleuh nu kitu na henteu kitu kabeh. Biasa bae wayah nyeri huntu nyeri ceuli wali. Atuh wayah jeung pamajikan atuh biasa nya ge ciuman. Masih pajar wali teh di masjid. Atuh pamajikanana we Kak. Ieu barang nganggur Kak. Malah anakan lah itu di masjid bae mah ge turunanna mah putus wali biasa bae nya ge noel biasa atuh pamajikanna ge teh nyahoan nya wali teu jauhan pamajikan mah pajar salaki biasa bae ada wali eta teh jauhan pamajikanna biasa mah ngarekan nya salaki teh biasa ngarekan teh duit marah biasa itu biasa mah teu jauhan ge mun jauhan wali mah dekeun bade lantaran teu jauhan itu biasa ngagoda nya ge biasa teu jauhan wali mun nyaho atuh moal urang ge lamun nyaho si anu wali wow atuh urang depak bae di dinya depak mandak wali mah menghindar jeung berusaha ulah kanyahoan bahwa nyana wali sebab mustajab da'wat doana nu teu kira-kira sedengkeun kan jelema hayang sugih kabeh ngantri ujian anak ya yang sugih ya ngantri mantap mbung wali mbung kanyawan dari wali wow Haji Pendi pakai kartu nama saya wali kunjungi saya ahli batin saya ahli batin Masya Allah orenganan ahli ngaragapan batin wali terus kurang ada ge kamari Syekh Asnawi terus Syekh Nawawi Abdul Karim kalau belah dituda senang gitu wali sangat terus datang ke ayeuna masih wali-wali ngan aya anu nampak aya nu teu kitu bae di zaman eta ge aya nu anti ka Syekh Asnawi atau aya nu anti ka Syekh Nawawi anu anti kitu bae anu teu percaya boro-boro ka eta katuan Syekh Abdul Qadir ge teu percaya ambalaya atuh boro-boro ka wali ka kanjeng Nabi datang ka perang eta teh kudu percaya ka mukjizat urusanna kumaha tuh eta mah nyanggakeun ka Gusti hidayah dengan perjalananna aya nu ngagarong heula jadi wali garong-garong teh Syekh Abdul Qadir jadi wali urang lamun nyaritakeun kuari kula di Uzbek karita dongeng wali disebar ka ugal negara engke Rusia bakal loba Islam Amerika bakal loba Islam Inggris bakal loba Islam Jerman geus kitu bae tahunan ti mimiti tahun kamari mulai disebar wali-wali Allah ka unggal negara mulai tahun kamari di urang ge mulai ilmu kewalian teh ilmu kewalian diumbar deui tapi kudu asli engke aya nu tiruan-tiruanana tiruanna loba selalu kitu bae tiba heula ge selalu itu wali keur nuju set neangan bibit wali berarti kaharepna ada perantara asal coba muncul para wali Allah dek perantara tuh kuari wali kota Inggris Islam eta kakarak dicaritakeun hiji padahal di Rusia di Amerika loba lamun gereja dibeli dijadikan masjid kemudian sababaraha gereja dijieun masjid lain di Amerika bae di Inggris kemudian di Belanda eta loba nu karep nu mantak marah di Amerika marah datangkan di bom ya Irak di bom Yaman di bom Syria bom Turki itu akibatnya di negarana loba jasa masuk Islam karena bingung kuari di satu sisi di boman negara di sisi lain di negarana masuk Islam di Amerika loba masuk Islam di Bitung mah masuk Kristen balik itu di hidayah tuh sabodo sama urusan Gusti penting urang sing hade Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wasu'il khatimah eta terus terus direntogan ku kumaha wali moal sieun sebab teh hayang di alam ku makhluk hiji Allah aing mah kajen teh ku makhluk mah dicaci dibaki sabodo kayang sabodo sia hiji bae mah asal menang ridho Allah eta konsep wali sabodo ujung wali mengke dipakai karsap mengke dipakai ke Bandung mengke dipakai karsap gitu bae selilana wali mah
ngan nyana nama seuri wae sebab nafsu-nafsu manusia sebab kajang wae aya nu tadina akrab jasa jeung wali mahabbah engke urun ngabenduan bila perlu lu ieu ka dieu loba teu di Habib rozak-rozakeun aja nu error Habib rozak mari kena telu aduh Masya Allah kari gitu baik sepanjang nah iya mah orang kuari kerja ditakeun ilmu kewalian sanggeusna diperlukeun ilmu zahir ya taju awalan nilai ilmi syariat supaya tertata zahirna tapi lamun urang terus ngababeres zahir bakal katipu ku zahir mah sebab mata teu di batinan mah neuleun hayang kanu gelis bae tuh ngana pas bae ceuli ngadengen hayang kanu merdu bae irung ngambeun hayang kanu seungit bae pakaian yang nu bagus bae geus urang salat teh aya nu kaganggu ku pakaian aya nu kaganggu ku kendaraan eta akibat zahir salilana ngaganggu ka batin lamun batin aku urang henteu diropea atuh urang teh ngagugulung zahir we katipu anu kurang kadele tertampung dina qalbun urang kadenge tertampung dina qalbun ku urang kaambe tertampung dina qalbu eta qalbu nampung zahir dedeulean dedengean ambean kitu keneh anu kurang dipake kahayang dahareun inumeun kemudian pake aya nu kaganggu keur salat teh mikiran pakaian bae ayo aya nu mikiran hayang ganti motor aya nu mikiran hayang ganti mobil deres keneh ieu mah hayang ganti racing casing nu di imah ngadoana ge lain deui nya mah ya Allah ya Rabbi Allah ya Allah ya Allah ya Gusti Allah aduh nah cinggra zahir mah tauhid asma tauhid sifat patali jeung zahir kurangan sekadar maca wujud gidamba kamu terus selesai mentak diteruskan sumaila ilmil batin tuluy urang ngajikan ilmu batin supaya roh urang teh bisa usaha kana alam ma'rifat engke lamun urang geus dibere ilmu ma'rifat bakal aneh kumaha kaanehanna urang salat teh urang salat misal tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salat kalau dibere aya suara teng urang ka mana mungkin diajak ke Mekah mungkin diajak ke terus atau ke langit dan lain urangna terus babacaan teh terus babacaan tahiyat urang terus at-tahiyatul mubarakatuh shalawatullah terus assalamualaikum tapi ieu ka ditu teh mun ka Mekah mun ka Madinah ka Madinah mun ka aqsa lamun ka alam itu terus beta itu urang tahiyat tapi ieu eta lalakon panjang kan dah Mekah teh Madinah teh zarah teh keur di Mekah teh tawaf teh sa'i teh umroh jadi ieu urang keur salat tapi nu eta umroh terus zarah ka Madinah mun make waktu ti dieu ka Mekah ti Mekah terus umroh tawaf sa'i terus ka Madinah zarah ka makam Rasul sabaraha poeun tapi datang ke fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum eres urang kaharti teh moal kaharti moal kaharti di alam nu eta zahirna urang salat atahiyat teh biasa mun anu ngamakmum biasa bae tetapi nu eta ka ditu kumaha eta lalakonna wallahu a'lam eta nu sok disebut dimensi ke-6 dimensi ke-7 indra ke-6 indra ke-7 indra ke-8 terserah Allah numerena nu sabaraha indra ayo coba lamun Gus Dur ngadoa tek dibukakeun langit anu nempel kanyana bisa milu kumaha tuh lamun urang nyaritakeun nu sok didongeng pernah didongengkeun ku kula jelema anu ka magriban deuk salat asar teh haji bebeja cekal ya kah berangkat nyanam berangkat ke Mekah di Mekah 4 jam keneh kapan ka magrib ayo kan bisa milu tah nu lain wali ge tah ayo milu sek cekelan sia ulah lepas cekelan set kula ge bisa tah mun mau haji pendek milu tengah laut
turun. Koleang oke lah sodok. Aduh cak dia tega lah emang sedang lah bukan apa dia akan lauk cucut beres. Ini nasibnya jore baik. Nah iya di alam eta batak hese nyaritakeun ada ilmu kamaribatan ilmu kawalian hese nyaritakeun nu dicaritakeun atuh geus bae syariat sebabna moal kaharti kajian buku mah lagi mentak teu meunang mawalianan guru teh guru ka murid sia can wayah ulah sia can wayah ulah henteu kula mah nuturkeun ulah ai kula mah teh nuturkeun bae kajian buku mah maksa sia heeh tak nyebrang sia nyebrang tadi cai mah bisa keneh tak manggis seuneu guruna bakal dijang ayo ka dia sia ngana wawalianan maksakeun tutung atuh cak aing geus ya ulah wawalianan tutung sia tah sebab naon beda perasaannya nama tah keur salat teh sabaraha perasaan hese nyaritakeun anak nah eta bisa kos kitu diurus rohna urang makan kuari can diurus roh makan ieu teh ciptaan anu maha kodim di alam anu kodim baheula Allah maha kodim nyiptakeun roh anyar ngan anyarna nyana teh pangheulana diciptakeun meh urang geus disebutna kodim ge kodim baheula lain kodim cara Allah ciptaan Allah ngan engke kan balik deui ka ditu apa eta roh mah suci nyawanangan ka Allah doang hati-hati cak Allah ya saya aing sa Allah engke siap turun ke handap sehingga deh balik kudu suci deh nya mangga ulah resep ka dunia nya moal ulah resep ka jabatannya moal ulah resep ka karungnya moal geus janji baheula turun naik kuari diterop-teropkeun sesuai jeung aya beca resep apansa resep poswan resep malah mah ku resep-resepna menta malah mementa teh dibere maling terus mah jahe resep beres jahe anu masa herang mah ieu mah jahe setengah herang ya Allah atau keboba air roh tadi urus begitu. Nah ilmu batin teh urusan roh liyasulal ruh kasabun fi alami marifati supaya asup di jero alam marifat lain sembarangan kumaha wadzalika la yasulu ila bitarkir sumat mual hasil teh urang asup sululup ka alam marifat lamun teu ninggalkeun rusumat teh hiji mukhalafah li syariat ting anu nyulayaan kana syariat tinggalkeun bitarkir rusumat yakni menyuluhan kana syariat geus syariat heula ku urang teh rapihan terus minimal kurang pakai fatul muin kemudian toriko menjulayaan karena toriko iya kurang kudu dijauhan kudu pas bertoriko minimal kurang teh kitab Minhajul Abidin kadanan hikamah ihya kadanan sok gerak eta bae heula diakurkeun dulu nah wasuruhu cara ngahasilkeun biqabil masyaqat anak sandia kudu narima kana kamasakotan bangsa nafsu ieu nafsu nu aya di awak urang ditampung melalui Naqsabandi Imam Bahauddin Naqsabandi ga guruna Syekh Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam ngaku aki-aki dibere ieu teh tanu sok diatur latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khatir latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb latifatul qalbi eta teh nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kibru al-ghaflah piceunan nalar mah babari coba piceunan ku sia laom bae hiji tak ulah cuan-cawan ke batur hese deuk nyawan bae itu gelis-gelisna kan pendek teh moal jadi wali budak masyaallah semampai jasa bagus irung mancung hanjakal geus teh kunaon tah hideung mau jadi wali sih mau jadi wali geus ulah kitu dadamelan Allah sakitu ayana geus masyaallah wah jasa
eta keur kabatur minituna ka urang ulah cawadeun urang ngaca ya Allah ya Rabbi abdi jankeun makhluk batur memancung abdi mah henteu mal jadi wali sia moal ka jeung buku mah ge misalnya Haji Pendi ngaca ya Gusti Allah diciptakeun ku Gusti alhamdulillah nama alhamdulillah Gusti ngan abdi teh ieu aduh ku batur mah teu pajar jelema ieu jadi lamun ka gorda mah 12 ya mah jadi wali ya Allah ya Rabbi moal ulah cawadan sakabeh nanggeus dipasrahkeun ka Gusti Allah eta kan lain lalakon saeutik lain lalakon Masya Allah. Kemudian latifatun nafsi teh ieu teh itu nafsul amaratu bisu hiji al-bukhlu ulah aya koret al-bukhlu al-hasud al-riya az-zulmu al-bukhlu al-jahlu eta takos ka itu al-hirsu ulah aya ieu mah pan bodoh bae betah jasa mah bodoh jahlu teu beunang wali bodoh kudu pinter bae mantap kudu ngaji heula al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru asyahwat al-godob eta latifatun nafsi nafsul ammaratu bisu picenan setik mantap lamun teu ngaguru mal bisa guru heula dek naon di picenan ye naon di picenan ye sabaraha bulan sabaraha tahun urang bisa na terus urang diarahan dan ku ari nek picenan ria maksud aya carana maka iya doana ya tak urang picenan ria geus bisa hampang hirsu wali hirsu ada di picenan nah hirsu teh makmak maka kededemes hayang bae kana dunya picenan ku urang melalui dalil-dalil teh Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng Nabi terus bae Kangjeng Nabi mah teu nganggap kana dunya kok urang menganggap wali Allah mah teu nganggap kok mantak aya silsilah teh guru urang mah tersebut kana dunya kunaon aing resep guru nadi tersebut kana dunya kunaon aing resep guru nadi tersebut dulu datang ka Kangjeng Nabi kunaon aing resep dikitu-kitu awak teh tah terus dikitu-kitu engke dibere hampang tek datang hampang terus tah berbagai latih nah iyalah ditarkir sunat alati hubatun adusya mukhalafatun syariat wa tarekat moal bisa hasil ngahasilkeun kudu narima ka masyakatan nafsaniyah geus batur sare ti peutingna urang kudu nyieun ka masyakatan hudang biasa cek biasa nonton bola batur tipe ting teh zikir kerek lesu urang zikir masyaqatin nafsaniyah batur tiberang dahar lamun dahar wajar dahar jelema wajar ieu mah lain wali mah teu dahar teh artina sapiring lamun 2 piring ieu mah kurang ajar babadog ngaranna babadog 2 piring lamun 3 piring eta mah ngaranna tuh gitu bae teh mah batur dahar urang teh batur minum urang teh tuh masyaqqatun nafsaniyah naon ngaranna riyadhah ngajar nafsu lamun teu diurukan teu diajar urang teh kababawa ku nafsu bae hayang ieu diturutkeun hayang itu diturutkeun di mana henteu diturutkeun urang ceurik ajar ku urang nafsu sabaraha bulan sabaraha tahun moal aya eureun-eureunna urang ngajar nafsu teh apa ya iyalah jihadul akbar riyadhah ngaran geus diskemakeun ku ahli thariqah untuk mencapai ma'rifat datang ke hakikat hiji kudu mujahadah 2 kudu muhasabah 3 kudu tafakur 4 kudu riyadhah etalah geus atuh pos-pos nage ieu dijieun tahap datang ke 9 pos jadi dikurung ilmu batin teh ku ahli thariqah posna ieu pagaweana ieu carana kieu posna ieu pagaweana ieu carana kieu posna ieu ente bisa ngalaksanakeun eta lulus jadi wali moal aya anu jadi wali hesna di spring bed bae masuk restoran keluar restoran mah jadi wali masuk hotel keluar hotel aing mah jasubi ieu awewe ieu beuli ku aing kawin ku aing moal jadi wali tambah paling ngawalian atau dualian tambah tuh teu ditahan nafsuna tah engke geus jadi tak trek geus teu hayang kana dunia kelazatan dunia bakal dararatang makhluk bakal dararatang urangna geus teu hayang kawin ge masalah opat malah masalah masalah emang eta emang geus teu hayang aduh kiai eta lamun geus teu hayang kitu maksudna di syariat
cek harti maka harti pancen teu hayang pan anakan lain gitu masalahnya. Saya ceritakeun heula cek aing ge. Jadi itu kelas internasional kelas universitas atau diceritakan ke kelas TK malah mah di bawah TK teh naon karena PAUD iya bangsa hulu PAUD gak abeh ban ngerti iba asalnya bae seperti eta lah sebab urang tahiyat bae dibawa ke alam kitu ku Allah tak urang bisa nyaritakeun ka diri sorangan heran kok aing bisa kos kitu sih hanya Allah. Lamun Syekh Nawawi bisa ningalikeun tuh Baitullah Syekh Asnawi lagi nang Allah henteu nang nyana begitu ditanya ku Habib Usman kok bisa kieu nang Allah lain nang kula atuh kumaha nang Allah atuh hese atuh Allah mah teu nganggap atuh ieu lamun urang geus teu nganggap kana dunia atuh Allah geuna ge ka urang teh ka urang mere sakumaha teu nganggapna urang da urang mah kumaha anggapanna lamun urang anggapan dunia mulia atuh urang handap lamun urang teu nganggap kana dunia atuh dunia teh isa ima zilun zalilun sakadar aub-aub anulah gauban orang jadi anggap mah dunia mah terus orang bisa neuleuh Baitullah bisa neuleuh Lauhul Mahfuz hararampang ngomong mah eta atuh kita tahajud bae tenok tahajud geus nyaho ieu pagawean wali jeung dua bae urang ieu wali-wali mah jeung zaki harar udang heuai deui wah sakumaha deuk paeh wah bisa tuh kumati cah urang ulah supaya huai bae daharna ulah loba teuing nginumna ulah loba teuing bari diniatan ari nginum cara urang daharna cara urang bae mah atuh peutingna huai bae mantak tuturkeun wali hayang kuat cara wali tuturkeun mantak Syekh Asnawi bisa sedek ka ditu ka Banten ka kayu kamu nggak dijadikeun masjid sia masjid wali ayo kan itu tepak oke deh udah oke nah gitulah ya ila biqabulil basatat binafsaniyah wa ruhaniyah diridailah bila ri'ain wala sumah wallahu a'lam bissawab.